Bibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamil ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ulaika jelema eta lah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatet dina lauhil mahfuz mina rizki wal ajal wa ghairi zalik rizkina jeung ajalna ge geus dicatat sagala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu ge geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna ge geus dicatat kabangkawarahan nya teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ge geus dicatat nah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya na yakni malaikat Israil. Ketika malaikat Israil datang qalu cek malaikat ngomong kanyana di udag-udag kitab kita ieu teh maksudna mangejek. Mungkin bae di rumah sakit jelemana, mungkin bae kerja jaguar ringkas, mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh. Iraha katangtuanana bae teu saha ketika manehanana geus dikieu-kieu ku malaikat teu lompat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanana keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di mah keur ngedeng aina ma kuntum tad'una min dunillah cak malaikat sahaya mun bahasana susah Sunda sahaya saha cek malaikat ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia eta keur carita urang Tangerang tapi lamun kok urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngarenggut nyawa dia leuwih serem deui eta di Rangkas betung atuh Masya Allah dek lompat ke mana dia dek lompat ke mana dia ayo coba aina ma kuntum tad'una mana pangeran nu kusia disembah geura pentatulul kusia min dunillah salian Allah nu kamari sia nyembah ka Isa nu kamari sia nyembah ka patung nu kamari sia nyembah ka Maryam nu kamari sia nyembah ka kayu nu kamari sia nyembah ka jabatan aina ma kuntum tad'una mana ayo datang ke sia aing bakal ngarenggut nyawa sia dek kubah coba lamun geus kitu ngehinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu ayo di kitu-kitu tetep memeh tah mantap jangan memolotot oh eta teh keur diajak bicara ngkeret deui ke molotot teh coba ge deuleu Kristen Katolik Buddha kafir coba deuleu ge cak mamang teh nganaonan teh nu geus beus aya ngabuktikeun sia mah nganaonan sagala naon dititah kos kitu sia mah coba ge sok di rumah sakit bae lamun aya deket kafir urang ngeri dek rumah ieu naon karena ngadenge sakaratna kitu urang ngedengu ulun teu ngedengu tah tanyakeun ka urang kampung Melayu urang kampung Melayu mah pan loba tatanggana encek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ai ieu onom nu pabrik nya nu boga kemewahan di dunia ai itu di kampung Melayu nu memang kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan leuwih parah sewan mah Cina sewan mah leuwih parah macul aya di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg aya di nyana Cina sewan tae coba ge tonton coba Cina eta obo bangsa ieu mah nu koskara itu bos siapa ini siapa kamu pasti tidak kenal ini malaikat maut jangan main-main saya suka main-main ada kawan sia
dibuktikan ulu teu kabeh ge geus sakarat pa ulu teu ya Allah ya Rabbi nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek aina ma kuntum tad'una min dunillah mana nu pangeran nu kumaneh disembah ayo ngadu jeung aing atusan pangeran nu ase ay mana pangeran sia batu teh mana pangeran sia kayu teh datangkeun geura minta tulung sia ka aing dikerakap sia ku aing Masya Allah ta'ala bundes kos gitu deh kumaha ai panai ka urang mah datang malaikat teh salam assalamualaikum waalaikumsalam sae seakan-akan gitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuh nyana mulai bentak seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh lamun kadenya mah jelema hariman kabeh atuh buku ieu tah kos kitu mulai bentak tah geus datang lain deui deuleuh nu mantak lamun geus biasa zikir kencang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan bannya lagi anu biasa balak genep eta parah ya waduh atuh lamun koprok mah koprok aduh bahaya nusuk main catur kuncung geus lain alam matak sing hade malakal maut datang ka urang assalamualaikum seakan seperti itu waalaikumsalam sa abdi malakal maut oh badan nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap mulai zikir sorangan kan la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus inget nyana paeh ya aing geus langsung set ngeunaheun ka malah dunia setan ku malakal maut tenang bae tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun lamun ka kafir kos kieu tah ayeuna ma kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ka kafir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadiekeun 10 juta kan teu jadi kan Haji hook kan cek Haji sial jasa malaikat ingsiuna lain pelit kan ente bener ya teh ngomong ayo geura siap geus je pangeran mah Allah kula utusanana geus pindah tempat doang pindah tempat kuari di dunia isuk pagi atau di alam barzah ulah sieun ayo bae geura zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tah mulai set lamun ka kafir tah ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek ka kafir koh ayeuna mah kuntum mana Tuhan aja singgo ditanya ku malaikat ngejek atuh malaikat ge atuh bahasana ge kitu iya Tuhan coba sampaikan sini ya kok ngejekan malaikat tuh ulah gitu ke bahasana enggak gua mau ngejek aja sama lu ya Karim kumaha teh jawabna qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim kafir-kafir ge ngararomong dolu leungit malaikat teh malaeta pangeran teh gobu geus sareuwana ti kaula sanajan disebutan ketika mari kula salila keur di rumah sakit nyebutan ke pangeran kaula tapi palam narohum teu neuleuseut ketika can sugan hadir wakilna tu ka dieu komo pangeranna nama ngomongnya lagi geus disebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaula teh terus bae ngundangan pangeran nu leutik datang ka nu gede jauh nongol tolol ta pangeran kunyana geus ditolol-tolol atuh sugan aya utusanana anak pangeran jauh wakil-wakil eueuh cek dina anna leungit pangeran ilang gaib eueuh ti penglihatan mata dumantak sakitu disebutan ge diundang ge falam narahum kaulat teu ayo gerak undang deui cek malaikat eueuh dumantak wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina ketikanya nandek maut
annahum kanu kafirin, dirina bersaksi bahwa dirina mau teh kafir lantaran bayangan-bayangan api tempatnya neraka. Geus sadarnya na aduh aing mau teh kafir teu bisaeun nya maca syahadat sebab jana teu pernah maca syahadat. Hese atuh boro-boro didadak keur sakarat cangkirang nu asup Islam bae ge singko sinci deuk asup Islam tidak maca syahadat hese jasa. Kurang dituntun asyhadu 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 asyhadu. Itu sabaraha minggu ieu seletahna ku aing kudu dikerok ieu bae. Asana minggu hareup dikerok lain ngabisaan cadel ieu budak ieu. Dah, teh coba asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla illallah. Hese geus bade ya geunan. Diteruskeun baheula na urang lantaran hese jasa lisan atuh komo ngadadak deuk pae. Cacak-cacaknya anak mualaf bae deuk asup Islam hese jasa syahadat. Kita asyhadu teh teu bisa deui acadu wae. Allah ilaha illallah teh teu bisa. La ilaha illallah. Hese jasa jara. Wa asyhadu wa acadu anna Muhammadan Rasulullah. Hese. Nah, komo ieu bayangan neraka geus saya. Urang mah pantang ke dibayangkeun neraka, bayangkeun surga, bayangkeun neraka, bayangkeun surga. Tateng surga. Mata urang molotot be surga nu kadeuleuk urang. Seakan-akan cek malakal maut, ieulah tempat anjeun. Urang sedih. Nu mantak sedih kunaon lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya asana ku inggis amat jeung sedih amat. Ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucara urang cicing geut isin jasa bakal nempat teh ceurik teh isin neuleuh sorga cai mataan nya isin tempat bakal di dinya sedengkeun salat buka mari luca lecek jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia ieu bayangan surga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu ceurik tanda bagus kos kitu teh naon sabab ieu tah okos jelema barang ngaca beungeutna jore ya aing mah beungeut perang ieu mah ieu beungeut perang ieu mah kos kieu mah ieu tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jageulis panetanya nangis pupuringisan bae. Siapa bangun populer aing ieu sebenarnya teu pantes segala calon aing nya geulis nya sugih nya aduh kumaha aing atuh salah tuh lain gitu aing ceurik ieu sebenarnya mah ceurik kunaon bunga teuing jadi ceurik bunga teuing aing jadi ceurik ieu kos kieu aduh masyaallah tah eta jelema lamun jelema beungeut nya ngaca teu kasep tapi barang pamajikanna nya geulis nya pinter nya kaya nya turuna bagus atuh teu ceurik kumaha ceurik nya batin teh ceurik ke ku bungah jasa teu karasa teh ceurik tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang nulu istana masyaallah surga geus kabayang nya lagi geus ngahanju hayang gerak ka ditu bae hayang gerak ka ditu bae mata aya senyum komo bari jeung bidadarina aya geus teu inget alam dunia geus teh. Aya gegerahan malaikat cabut cepatkeun. Maduh masyaallah geus poho ka inopat sebenarnya inopat. Wah di ditu di surga emang kumaha? Di surga teh yatazawaruna pada zararah dipertanyakeun kumaha urang di surga. Lamun urang hayang ka babaturan bisa tah henteu? Bisa. Urang keur cicing di surga inget ka babaturan urang. Inget ka babaturan urang ieu kursi teh datang hiber sorangan bae. Datang ka babaturan urang anu ku urang dikertegeun teh tek. Jasia ieu pelukan urang dinya. Waduh jeung babaturan di pondok teh keplok alhamdulillah aing teu karti sia bisa ka surga. Aing onam ka surga. Ja aing mah jelema bagem. Ya. Kita di surga teh kos kitu bener aja mah lain lalagan. Eta aya bahasa kos kitu tah. Jadi ku bunga-bunga nanya na teh silih tanya. Ke aing deuk nanya ka sia. Ja sia mah potongan ka surga. Emang kunaon gitu? Atupan sendal aing beak ku sia. Rokok aing asal leungit ku sia. Tak
tapi si bisa ka surga kumaha aing ge sebenarnya mah leutik hate tadi nama ngan sia barang dipalingan ku aing teh aja sia mah pan ridho bae emang aing ridho tak ku ridho sia aing maling teh kanu sia aing ganu sejen mah lain aing maling eta mah lain maling aing mah kufaul lima ridho uka waduh ku sebab aing nyaho jasa ridho sia mah teh dicokotan ge sia mah ridho bae atuh emang tak ku ridho sia eta lah aing ngasuka surga aing ge teu ngarti sia bisa suka surga kunaon dia cek nyana deui nanya pan sia mah bager ge semu doang gitu tapi bisa ka surga tah silih tanya di dinya tuh biasa berame di surga alhamdulillah ieu urang bisa ka surga kitu sangkanya ai babaturan urang nu si anu teh di mana nu mana si Jepri teh naonnya nyana ka surga apa teu ieu udang teh ieu bareng kursi datang Udin sia ieu aduh pelukan deui tah jadi eta kos karar itu di surga teh eta geus kanyahoan sia ieu di jalan naon kula mah gang peking gang peking manya di surga gang peking segala gang perukutu teutik amat tah mah puri ya kos kitu mah di surga mah atuh sablak-ablak masyaallah tah ieu ku bunga-bungana masyaallah mantaklah urang mah geus bae maning ditinggalkeun permaksiatan deuleu itu bae heulana deuleu itu bae bidadari 70 geus menunggu urang Haji Soleh sini Haji Pendi sono aduh geus dikitu-kitu ya Karim masyaallah geus di dunia urang poho-pohokeun urang bersihan ibadah nu sesuaikeun jeung syariat kemudian atuh ayeuna mah permaksiatan stop urang ulah loba ting nonton TV malam-malam geus di stop bae geus kakolotnakeun mah geus ulah kudu cupar geus bae aing geus pepegatan segala HP segala televisi segala gitu geus hiji bae aing mah kanikmatan akhirat geus masyaallah pohara jasa urang mun nyaritakeun akhirat lain lalaga tapi pan ieu urang nyaritakeun kafir mah ngeri cek malakal maut aina ma kuntum tad'una min dunillah pangeran sia salian Allah nu sia disembah datangkeun ku ari ayo dulu pangeran palam narahum kaula geus teu deuleu wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwa nyana maut kafir nu tadi teh nu dicaritakeun ulaika ashabun nari hum fiha khalidun iyalah yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu jelema nu boga pangeranna kayu jelema nu boga pangeranna makhluk jelema nu boga pangeranna salian ti Allah etalah nu bakal jadi ashabun nari hum fiha khalidun etalah jelema nu pangbuang kawara bangkawara pang zalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya na teu percaya ka Maha Pencipta mentak urang mah sakieu geus lain lalagaan bersyukur na geus pohara jasa geus alhamdulillahirabbil alamin yen yayasan teh sabenerna mah kadenge nama pondok pesantren padahal di jero nama deuk merekrut amwal deuk merekrut harta naon bedana eta kiai yayasan jeung Yahudi jeung rahib jeung pendeta tidak pada sarua cinta harta dan dibuat dia wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata sararieun ari eta cenah sakolan eta mah geus teu kudu dicaritakeun tah mah nyolonong ka nerakana ge sia ieu cacak pondok pesantren penipuan teh ngaran ulah nyebut pondok pesantren kos kitu mah sekolahan bae pondok pesantren mah anu bener-bener pendidikan agama tulen pondok pesantren cenah ieu mah make modern mudirun ai kiai kos kieu saruan teh cenah salap ya sawah lagi pada ya Allah ya Rabbi sanajan pondok pesantren salafiyah ge tujuanna merekrut harta mah atuh sarua bae sarua masyaallah kari
Alhamdulillah ya kula nyen pondok pesantren geus 20 tahun Masya Allah hiji imah bagus, 2 mobil kabel loba balayah terus kabeli sawah bahkan geus boga ruko kuari geus boga PT kuari. Alhamdulillah hati ge sarua bae teh kiai lamun dimaksud cara tadi la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasuduna an sabilillah dimaksud eta dimaksud masalah urang hayang kawin mah hayangan teu boga maksud ai kudu kawin ka anak Jokowi mah tapi geus aya gurat titis tulis ti azali urang teh meureunanan bakal kawin jeung anak presiden termulia anak Jokowi. Aju urang lah emang teu maksud sapira urang sakola SDG kelas 3 bae tapi jadi atuh eta mah teu maksud ngaranna masalah teu maksud emangnya na boga anak parawan kan wallahu alam aing contoh doang teh mah misalna ieu kuari urang hayang nyandung Haji Pendi hayang nyandung aing ngan niat jangan dek nyandung bae niat aing mah Aiprak ayata bintang film nu datang. Ya Allah. Kula macana dikerna Allahan we Kang Haji Pendi kula mah hayang dicandung kajeun digilir sabulan sakali ge tuh masalah. Tak eta mah kan ngaranna teu maksud langsung dikawin. Goreng bintang film mah Ratmi. B29 pantas itu. Tapi bintang film. Nah, orang magahan ngaji Allah hiji, nu di dieu magahan Amir, magahan Jurumiyah, Alfiah dan lain sebagainya. Kemudian loba tah jelema anu hayang sedekah dibikeun deui, sedekah mah loba-loba deui. Tuh masalah teh mah jangan teu maksud, inu bahaya ge maksud. Karena dunia. Baheula mas jeung perak anu dijadikeun acuan teh hingga per detik ieu ge sarua ngan teu dijadikeun tolak ukur untuk keuangan. Tolak ukur keuangan mah adalah dolar kuari geus 15.000 sekian 15.300. Kula can wani ngajual ke nungguan 16. Tenang, car aing geus antepkeun we lanan ke 16 karek dijual. Emang boga ke ulah loba omong sia. Aing sesa ka Mekah kamari boga selembar aing. Dolar melunjak 15.300. Allah karim. Tapi orang mau nyaritakeun politik panjang, moal. Kunaon sih bisa naik? Dan kunaon masyarakat tereaksi? Moal dicaritakeun. Antep. Kajen. Tetapi emas jeung perak teh sepanjangna bakal jadi barang simpenan. Ungu di Timur Tengah mah poara jas. Uang lagi uang emas. Dirham. Di urage sarua emas balok, emas bebekan. Oh, anu nyimpen emas teh lain saeutik. Lamun dibayah cikotok. Jelema bunuh-bunuhan. Aya emasan di jerona. Lamun disebrang, jadi masalah emas teh. Urang hese nyaritakeun tentang emas. Lantaran di Indonesia penghasil emas terbesar sedunia. Namun kukula ya dibongkar Sukabumi termasuk Bayah termasuk Cikotok geus aya di satelit dunia. Geus aya di satelit dunia eta teh dihandapna koneng kabeh. Sia mah seri heran aing mah. Pajar merepek bener. Satelit dunia ulah kaget Cikotok Baduy gak itu terus
termasuk itu Citorek Baduy Cikotok terus Bayah terus sampai ke sepanjang pantai setelit dunia geus melihat di handapna hese nyaritakeunana 100 tahun dibongkar tidak akan habis emas di jero eta teh ada kumaha coba apa jajadadianan anyar apakah memang geus aya ti baheulana wallahu alam per detik ieu ayeuna ieu satelit dunia melihat geus puguh pongkor geus puguh nu kuari dibawaan ke Amerika teh mah geus asa nyaritakeunana geus asa nyaritakeunana teh mah geus nah ieu badi urang pohar emas kuari masyarakat anu boga 1 hektar anu boga 1/2 hektar encan nyarahoeun lamun nya geus nyahoeun pohar aya sababaraha daerah pusatna di daerah urang di dieu lain lalagan terus ka dia terus ke Pandeglang kosong Pandeglang Serang kosong ternyata di Tangerang Masya Allah emas ribuan hei Mas Tono aduh Tangerang apa harap aduh lain ini tambah lain tapi dulu itu masih ulah kaget mungkin lamun aya gitu naon penelitian selanjutnya kemudian aya gerakan-gerakan lalaga mas satelit dunia di urang malah encan kanyawan tapi dunia telah mengetahui Amerika terutama Inggris Jerman Perancis Belanda geus nyahoeun lalaga emas teh poharanya. Nah, ikan baheula mah ieu jadi itu bahan simpenan. Dek digali atau henteu? Khususna emas jeung perak umumna mah harta banda. Walladzina jalma-jalma anu iman ka Gusti Allah anu nyararimpen emas jeung perak khususna umumna mah harta banda anu kumanehanana harta tersebut teh disimpen teu pernah ditasarrufkeun fisabilillah wala yunfikuna fisabilillah teu pernah bae dikaluarkeun zakat dage henteu jang syiar-syiar agama Allah masjid majelis talim pondok pesantren henteu atawa jang sarana umum model jalan-jalan raya MCK dan lain sebagainya henteu nya nama fakir miskin diabaikeun yatim piatu kitu keneh ieu mah sama sakali jang dirina be babashirhum bi'adzabin alim awas di akhirat bakal disiksa anu kuat lanjutna ke di akhirat teh yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam emas jeung perak teh bakalna ku Gusti Allah dibuktikeun jaga di akhirat anu kuari boga simpenan besi dibuktikeun nu kuari boga simpenan duit bakal dibuktikeun kuari boga simpenan berbagai-bagai harta di akhirat bakal dibukti-buktikeun dikumahakeun dibelum emas dibelum perak besi logam termasuk naon bae harta dibelum di neraka jahannam sanggeus tadi belum fatukwa biha jibahuhum wa julubuhum wa zuhuruhum ditendenkeun harta tersebut kanu bogana katarangna kacangkengna katonggongna bahasa kitu teh maksudna mah kaawakna ge atuh abang dakan leutik sadegeun harta sakitu lobana wa tuwassa'u junuduhum digedekeun kulitna digedekeun supaya mahi harta simpenannya sabaraha miliar sabaraha triliun mun emas sabaraha balok perak kitu keneh mun besi kitu keneh
iya awakna digudekeun ditangkubkeun ditangkarakeun sanggeus tadi belum di neraka jahannam diangkat dibentukeun istrika fatukwa bihajibahum diistrikakeun kadinya golosor terus diantepkeun di dinya gosokanana istrikana blek siksa atuh ngaranna bisi ente hayang engke digosok di akhirat simpen duit ente bisi ente hayang diistrika make istrikaan ente keneh bakalna simpen emas ente simpen perak ente simpen harta ente engke dibuktikan bakal jadi gosokan digosok-gosokkeun kadinya hayu nu kuari boga harta teu peduli ka masjid kuari boga harta teu peduli ke pondok pesantren kuari boga harta teu peduli ke tetangga kuari boga harta teu peduli ke yatim piatu teu peduli padahal eta teh kapan nu Allah tapi manehanana mah teu peduli asa nu sorangan bae dikumpulkeun jaga di akhirat simpenan emas jeung perakna simpenan duit-duitna simpenan berbagai logam-logamna termasuk besi dan lain sebagainya digodong di neraka jahanam dibentukeun istrikaan diistrikakeun fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum ya Allah Masya Allah kan cihare ya sahabat ahli sufah nu maot ahli sufah teh urang lamun ka Madinah dipengkereun bumi Kangjeng Nabi teh aya anu kaluhur eta teh tilas pondok pesantren Abu Hurairah di dinya berikut sahabat-sahabat nu lain barang seorang sahabat maot Kangjeng Nabi ka dinya eta teh ashabus sufah nomor hiji sahabat walaya dua anu pang zuhud-zuhudna begitu cak Kangjeng Nabi coba tangkarakeun teu boga nanaon ashabus sufah mah nu dipake doang bajuna nu dipake simpenan nah kuari nu dipake doang cak Kangjeng Nabi coba gulungan ieu na buka begitu dibuka aya duitan sadirham cak Kangjeng Nabi hazakai ieu istrikaan bakal di akhirat jadi istrikanya sahabat kabeh kaget ya Allah ya Rabbi hanya sadirham selang sababaraha minggu aya deui nu maot begitu maot ashabus sufah keneh sahabat paling zuhud buka cak Kangjeng Nabi ieu buka sampingna aya 2 dirham cak Kangjeng Nabi kayatan 2 istrika bakal ngaistrika ngajerit kabeh sahabat ya Gusti Rasul lamun ieu ashabus sufah bae aya sadinar bakal jadi istirahat udah istrikaan 2 dinar 2 istrikaan atuh komo kami meureunana gitulah cekang ke coba terangkeun tuan anu sabener-benerna kieu ashabus sufah teh manehanana teh nembongkeun kafakiran nembongkeun ka teu boga ternyata horenganan masih keneh aya nu disimpen jadi berarti kan teu jelas lamun bener teu boga kudu bener teu bogana lamun bener boga kudu bener bogana ieu padahal boga bakal jadi istrika mangkaning kurang hampir 1500% kos kitu geus lain 100% 1500 sia rajana ya Allah nah tah aya keur ngabangun masjid didinya teh terus butuh keramikna duh lamun aing boga mah insyaallah padahal aya di imah iya jadi istrikaan sia ayo segera paeh ya wow duit anu disimpen teu dipake kebutuhan syiar agama Allah geus bakal diistrika kumaha lamun urang boga tuan memang urang mah boga tuh masalah boga mah juga urang boga ngan insyrofna
lamun di kumpul-kumpul doang teu dipake jang kepentingan agama jadi istri kang. Lamun memang kurang usaha kemudian loba untung deui bangunkeun pondok pesantren, bangunkeun majelis. Ayo tah yatim piatu, nah fakir miskin, ayo sedek nyen imah, tah paling bare cenah, ieu saya abdi mah ditinggal ku salaki, ieu di mah dieun sia imah dieun sia mah anak hiji, sedeng kene anak hiji mah atuh ngajepret kene. Masya Allah, dek di mana bae atuh urang ngabungahkeun mah teu harta aya. Batuh butuh pertolongan batur. Kebenaran urangna atuh gagah jo dunia aya atuh mantak naon dikawin. Pamajikanna ka keur ngabangunkeun jahe teh. Kok bisa dibangunkeun karunya? Masya Allah hese-hese teuing. Kak, daripada kakak datang deui ka dijang mah ngan sakadar ngabangun atuh maning kawin enggeul. Siapa tinggal cek pamajikan ai kitu namkan nuhun ka asana bunga kulang masyaallah tararis asana hate asana kulkas ge eleh ku eta mah tiis Gusti Allah teh cara kieu teh Kak hari eta emang dibangun pan dibangunkeun atuh karunya ke ka ditu dikawin deh atuh aya sih mengarah Kak abo ngabangun baik kau ulah datang ka dikawin tuh ieu mah duit kakak ngabangun kakak kawin kakak kumaha lain kitu ke panas hate kula ka panas si panas itu mah urusan di dinya panas saya mendek bae geus teh encan si encan masyaallah ka ulah aduh masyaallah geus teu kuat jasa pararanas sia kajawan panas emang kumaha aya gedebong kukula didiukan garing Kak. Pohara tah. Ngadiukan gedebong garing, panas-panas hate eta. Ih Allah, ya tah teh geraeun mah kos kitu mah. Anu tadi mah kan geuna. Malah mah geus dibangun Kak, geus kawin geus kakak karak 3 hiji deui Kak. Kukula dipangangankeun Kak, tenang Kak. Aya umur 18 tahun Kak. Masyaallah di Bali Kak. 8 hiji tabatu. Ieu digedekeun awakna wa tuwassa'u juluduhum hatta tud'a 'alaiha kulluha. Masyaallah didatangkeun ka dieu. Teu kabayang gua. Boro emas 100 bebekan, boro emas sakintal, perak sakintal. Hiji baik segede jarum dibelem ditenden di leungeun urang masyaallah kari bisa ku urang direnung-renung jeung dibayangkeun jelema nu nyimpen harta seperti eta komo nu ngahaja nu ngadepi deposit anu manehanana teh leuk ngeunah-ngeunahan ditenden leutikna 100 juta kabelah dina saem dicokotan tai-taina doang kunyana dipakai ibadah gambrung teu mah bos da naon insyaallah kamari mah urang dongeng Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i teh anu narok sa Imam Syafi'i mama lamun abdi dagang kumaha ieu cara ngazakatanana cek Imam Syafi'i atuh urusan zakat mah kumaha golonganana maksudna kumaha golongan kumaha atuh lamun golongan-golongan syariat mah turubul usi 1/4/10 emang aya di luar eta ai mama ngazakatanana lamun boga dicokot jang kebutuhan mama sesana dibikeun ka batur eta zakat mama ya Allah wara teh ya ge Imam Abu Bakar Shibli Baghdad gane anu waktu ziarah ke Baghdad kaki Abu Bakar Shibli berantakan kuburan sekelilingna tapi eta mah utuh begitu naik ke kuburan berantakan porak-poranda
dikawal dijajab ku juru kunci buka asup ka jero masya Allah eta kuburan sakit tuge turun ka handap luhurna taneuh tapi tiis pohara kula nanya aya tiis ti mana cek kula ngan make bahasa Arab emang bisa ke ulah sok ngomong saja masalah kira kaing tuh percaya bae lah aku boleh tanya tiis ieu ti mana cek jana boro-boro ente nu kakara ka dieu kami anu geus hirup di dieu sababaraha tahu memeh kabeh ge bila mana asup ka dieu tiis hese nyaritakeunana anu nyahoeun ieu tiis ti mana tiis mah kos aya asa masya Allah sebab naon tanu mantak tiis teh di jero hatena eueuh dunyaan di jero hatena bersih dunyaan sabakatul hiber-hiber aja dunya urang lamun ziarah tawa silaturahmi ka hiji jelema anu pinuh ku dunya hatena mending pinuh ku dunya bari aya jelema hatena pinuh ku dunya bari boga deres aya jelema pinuh ku dunya teu boga ieu mah pan bahaya neuleuh motor aya di hate neuleuh mobil aya di hate neuleuh truk aya di hate segala rupa aya di hate bari teu gableng tah eta hiji jeung nu kos kitu panas ngarendeng jeung panas eta naon eta istri ka akhirat geus muntab di dunia kene ya Allah ya Rabbi Abu Bakar Shibli eueuh dunyaan nya nama kebenaran aya khawaz ngaran khawaz ziarah tadi begitu ziarah tadinya cek Imam Abu Bakar Shibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa urang tapi kula isuk boga kepentingan cek aya kegiatan ngaji di satu aya kitu onam sebodo keluar teh bada isya keluar lewat sungai Tigris Baghdad tah barang manehna kadinya geus rada jauh ti imah Abu Bakar Shibli teh sekitar bangsa sakilo aya maung ya Allah ya Rabbi cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik koreng mau lompat jana balik ya dedek balik deui ka Ki Abu Bakar di tukang desa nu calangan teh mau dek lompat ka mana ya ai dek lompat ka mana ya ai ieu langsung bae nyana ngagerokeun ya Abu Bakar Shibli tulung abdi ku karomah kewalian Tuhan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang mah plek haju datang mah sakilo petang naik naon teu kudu ditanyakeun kaburu digegel maung sia mun naik naon mama naik naon ka dia langsung dicekel celina maung ku Abu Bakar Shibli sia pan aing geus ngomong di mana-mana aya tamu aing ulah sok diganggu. Sia sok macem-macem bae sia. Ieu tamu aing ieu. Nu tita ngendong ge nya embung isukan ngaji cek cenah boga kegiatan dicekel maung di kitu-kitu bangun kieu ampun ini cak. Nu saurang deui dicekel deui celina sia deui ilueuneun. Hah? Kunaon sia ilueuneun? Ampun da urang ini cak ini. Eta ki Khawaz langsung ki bae nyekelan leungeun ki Abu Bakar. Ke kula teu kaharti eta maung bisa tawadu di hareupeun mama. Bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon? Eueuh deui cek Abu Bakar. Ya rahasiana di jero hate ulah aya dunyaan. Kabeh makhluk bakal sujud ka jelema. Namun selama di hatena aya dunyaan sarua jeung maung. Sia resep dunia mau ge resep dunia sia resep dar mau makomo
lamun geus teresep dunia teresep dahar teresep minum cak mau ieu lain hakanan aing cak kana toh lamun neueuh Haji Pendi ieu mah ngaleuwihan ti aing cak nya ieu mah bajingan ieu mah ya Allah ya Rabb bakat cek Abu Bakar Shibli teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali ketika geus resep kana dunia karak diangkat jadi wali ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi wali na ukuran resep jeung teresepna kana dunia selamanya resep kana dunia Allah bendu lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung teresepna terhadap dunia Allah resepkeun jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia tak urang dek miceunan resep kana dunia teh mah hese jasa hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa hayang ulah resep aya salah sahijina jelema guguru ka Kiai Abu Bakar Shibli alhamdulillah kuari geus tersepen kana dunianya neueuh daon geus tersep jelema-jelema kumanana geus eueuh nu dianggap hiji bae Allah nafsu jeung setan geus diperangan mulai lazat ibadah aya Allahu akbar ngeunaheun ibadah beja kaki Abu Bakar Shibli kakarak datang doang geus kanyahoan ya geus ngeunaheun ibadah kan ngan encan aya diangkat jadi wali geus ya karak diberet titik-titik mengarah kana wali ku siap perangan deui ku jadi di perangan urusan dunia geus teh hayang makhluk kitu keneh geus eueuh di jero hate makhluk teh hiji be Allah setan geus taluk kunyana ngan hiji doang nafsu birahi jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae tah jam sabaraha bae jana neuleuh tas subuh ceklak neuleuh pamajikan zuhur ceklak masyaallah asar ceklak pamajikan saruana di beureunnya atuh geus eta doang je cek jana ja anu sejen mah henteu bahkan lamun deuleu awewe sejen ieu birahi ieu balik cenah ka iman nurutan Sayyidina Ali ja sarua ieu jero nama eta keneh itu lo galayanan nu di luar lamun deuleu nu di luar resep balik ka imah pamajikan ge geus surti nyahoeun tas deuleu nu sejen pas ieu geus nya pajo jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ieu cek jana oh masalah ja ieu doang ye apakah ieu cekna jadi gangguan ye akhirna manehanana langsung mau belati diasah heula hebat asup nyana bada subuh ka tempat cai dicekelan barang potong sia kuai sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh aturan baca Quran haju ngagelang-gelang pamajikan ieu gara-gara namanya potong sia ku aing nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakur nyana nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji bae Allah hanya guru-guru sampai kangjeng Nabi eta mah wasilah hiji bae Allah aing can diangkat jadi wali ngeunah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanana aing sia ku aing bismillahirrahmanirrahim batur mencit kotoknya na mencit bobogan pencit sia ku aing ieu nu ngaganggu ka aing begitu kumanehanana dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna tek maneh teh ciptaan aing dibere mata ceuli aing kudu ditusuk mah ceuli kudu sempringkeun bobogaan kudu sempringkeun atuh salah sebab tah manu aing mata
nu aing lain usia celik nu aing lain usia irung nu aing lain usia sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat eta mah nu aing lamun ku sia datang ka dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina solihin ge langsung dikiekeun di besok je aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu tah mah leuwih nanti aing tah mah tah ke bisa carekan aing dongeng eta eueuh ti dituan mah eueuh kok itu ah variasi dong tah ya Allah pan aing sieun wali mapannya ngadengekeun pan cenah ditambahan sia kieu aing sieun bebeja nu mantak nya ngadengekeun bae aing cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing haju sia dek rusak diri sia atuh salah aja teman aing lepaskeun teh besok lepaskeun kunyan jadi di jero WC di jero cai nya tapaku atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ti ieu mah eueuh iwal ti ieu bae kula ieu kukula dirasakeun eueuh sia kunaon teu muntayangkan nu bogana puntayangan nu bogana eta zakar sia teh nu aing bebeja tu ka aing oh heuh jago si bebeja ka aing puntayangan poho tu aya nu poho kakarak di jero cai teh nya ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah janu Gusti tadina mah ku abdi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyanggakeun sadaya-daya mangga ieu mah janu Gusti ieu abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi salat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat teh langsung nyana mandi set bentuk wudu salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun teh syahwat pamajikanna negor kako beda biasana lain kitu kakak sok ngomong tuh nah ye hasil tadarruk ka Gusti Allah hasil muntayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang ieu bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah ieu nu bakal jadi siksa urang teh digawe urang aya kasalahan asa nang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho ka nu bogana urang salat asa nu urang boga ilmu asa nu urang ieu nu manta kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana kuari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salahna jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdina ge nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk ti Gusti Allah nol tadi aku ukhruj anil ilmi keluar maneh tina ilmu ukhruj an nafsika keluar maneh ti awak maneh ukhruj anil akli keluar maneh ti akal maneh lantaran cat Gusti Allah ilmu lain sia nu aing akal lain sia nu aing awak lain sia nu aing keluar sia tidinya karak menghadap ke aing mawa roh anu katadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh na ge nu aing sanggakeun geura ka aing lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae ulah aya motor di dieu di jero hatena beuh ieu mah pan aya poswan aya beat ya Allah kuari mah aya karimun ya Allah ya Rabbi hayang ganti kana Innova hese hayang Fortuner oh budak aduh budak asa paeh dina hayang mah budak asa
eta hayang-hayang ngaderet dina kolbu ngahalangan karena lazatna ibadah. Ya Allah ya Rabb. Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia. Nanaonan ulah aya dina kolbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu laleutik kaya ning orai buaya mau rajana raja hewan aluk lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna talu ku para aulia jadi kendaraan. Syekh Mansur masa geus ngabeat maung teh di Lampung jadi kendaraan. Keur teu kitu lagi atuh teu butuh ieu ngan atuh mau ngahayang jadi kendaraan deui kumaha. Teh inget bae dongeng Abah tapi eta mah dongeng Abah. Eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab, hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh. Seungit ka Arab-Arab. Di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apa kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah urang Jawa atuh jadi kurang pase maca Quran waladhdallin urang Arab kaget kiamat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Wah tengah makmum dah orang Arab mah keun kiai orang Arab paseh Allah beres pamit jangan geus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat orenganan kan nyana ngadenge babacaanana teu paseh lah teu kiai aya keneh kelemahanana sakitu pamit nyana bada maghrib begitu pamit leumpang tah pan baheula mah ruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8/82 masih ruyuk keneh. Musolana teh masih keneh aya kulah nu dihareup. Geus berangkat. Ya, sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau. Wah. Kaget jana. Kaget. Gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil. Mama Khalil, Ki Khalil tolong mun carak urang mah. Datang ka dieu. Aya ada apa? Ini mau. Hai, Maung. Dengekeun ieu nya. Awas ya mun teh indit. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Indit sia. Indit. Orang Arab isinin. Orang Arab sampura cara teh kanyahoan. Kanyahoan berarti waladhdallin dan salah berarti kan aya di hatena katara ta aku walimah. Naon nu aya di jero hate teh kadeui. Cekas. Aduh. Hebat tah waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Ki Khalil. Kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah. Urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab, ilmu bae jadi hijab asa aing pang fikihna, pang fuqahana, asa aing pan nahwina, asa aing pang bulagona, asa aing dan asa aing kakarak mawa waladhdallin paseh bege ye aing sareng kitu kan waladhdallin wah eleh kabeh ku aing jauh jeung Gusti Allah eleh jeung ku waladhdallin ye tuh ikhlas gas isuk mah ganti waladhdallin kabeh atuh lain kitu tingkat keikhlasanana ulah dibabawa waktu salat bae keur waktu salat mah ulah diwawa ka kiaian lamun urang mawa ka kiaian keur salat kiai jadi hijab abuyana ulah dibawa keur salat batu jadi hijab urang mah mawa hamba sakumaha Kangjeng menghadap ka Gusti geus dijelaskeun subhanalladzi asra bi 'abdihi abdi henteu bin Muhammadin henteu bin nabiin henteu bi rasulih abdi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila abdi
sekedar hamba abdi mah lain kiai, sekedar hamba abdi mah lain buya, sekedar hamba abdi mah lain mama, sekedar hamba abdi mah lain camat, sekedar hamba abdi mah lain bupati, sekedar hamba abdi mah lain jenderal, sekedar hamba abdi mah lain bos, abdi mah hamba Gusti picenan di luar masjid. Ketika dibawa ku urang ke hareup, awas aing mah jenderal kudu di hareup, teu meunang aya nu katoel noel jeung aing, awas ya. Prajurit-prajurit lamun katoel jeung aing dibeslah sia ku aing. Menang rakyat tembak siapa aing. Abo Gusti Allah dek menghadap ka aing pan aing raja ning raja. Teu meunah. Mantak aya jelema datang ke masjid, kiai begitu kiai datang ke masjid dek berjamaah balik deui. Kunaon sia mah balik deui? Kunaon aing pan kiai kok teu dijadikeun imam. Ye sial tuh budak. Teu kadeuleuh meureun ka kiaian aing. Aing poat teh budak. Aing di kuetan ngaji nahu segala rupa jasa na deui pangkiai ya jual ti aing doang kunaon aing teh diangkat jadi imam goblok doang geus aing mah pepegatan jeung masjid je gara-gara dibawa predikat-predikat ngahalangan berjamaah ngahalangan ka Allah ge ye urang yang mantak diuk bersama kieu dileungitkeun kan dilengitkeun kabeh ye ja aing mah sapira aing ja atuh aing mah lain polisi lain tentara atuh lain dileungitkeun ja emang lain sia mah lain kiai atuh emang lain tah lain dileungitkeun henteu kitu lantaran lah aing mah sapira aing geus lah geus bokan mah ka dieu mah sapira aing geus bae tah eta urang bisa ngahiji kieu teh lantaran nol coba nu lain nu henteu nol embung misah bae ngajina ge embung emang embung campur kumaha sarusak kabeh ka di ditu aing makan sugih teh hayang eta nu bantak bahaya ge. Wari aya babahasa babara pejabat anu ngajina di mobil bae. Bagus bagus ngan takaburna mah terus bae. Emang aing teh nyaho. Sabara pejabat di mobil bae ngadaengkeun radio bae. Embung kadaele ku batur aing mah kajen ku kumaha ge. Takabur tolol sia. Ye, parangsan aing teh nyaho meureunana. Ye, awas ya. Ngaji manu hese mah lain ilmiahna praktekna tah ngaleungitkeun kata kaburan jahe horegan ku batur aing dianggap kitu komandan ku Gusti Allah memberi aing leuwihina tibatan prajurit ku batur aing dianggap kapten ku bawahan aing meureun cak Allah mah aing kapten neraka meureun buka baju aing merek ngahiji bae geus jelema tah kitu kakarak eta karak jelema anu masih kene membatasi diri aing jeung batur beda ieu ayatna nu man takfatu wa bihajibahum diduruk tarangna kunaon memang make ngabahasakeun jibah tina jabatun jibah lantaran jelema teh di mana ngahasilkeun harta dagang misalna tani misalna bisnis misalna dan lain-lain sebagainya nu kumanehanana di teangan teh hasil sanggeus hasil kan bunga hate teh tina bunga hate naik marah mae kana beungeut nu pangmulyana dina beungeut nu pangbagusna dina beungeut adalah tarang nu mantak anu diistri ka tarang kitulah rahasia. Kuari orang sedih kadeule sedihna kadeulekan tina tarang mengkerut tarang asal lain udah datang assalamualaikum geus kadeule we mengkerut ieu budak kajen kumaha ge bingung ieu kajen kumaha lain deui mengkerut ieu na deui dirempel ya geus balik geus salaman emang sabaraha bulan teu kabayar pukieu nyahoan we tarang mengkerut nu salaman ka kula. Waalaikumsalam. Emang pemajikan kunaon kitu marah tanan. Pan kieu nyaho tarang. Kadeule emang tarang lain deui tah. Masyaallah. Deui ngaji pendi. Waalaikumsalam. Maji, emang teu dibayar? Jipo nyahoan we tarang. Tarang sarua. Kadeule tah. Jadi bunga harta kana hate, tina hate, kana beungeut, tina beungeut marah mai. Tarang nomor hiji mentek jelema lamun tadina bogoh ka hiji awewe haju kuari dinyatakeun ku manehanana neng pada detik inilah saya akan menyatakan isi kandungan hatiku
1.000.000 bintang di langit tapi satu yang bercahaya. Neng, asana eueuh deui nu kadedelekeun ku Akang Maywati Neng. Ayeuna lah Neng dek menyatakan terserah Neng mandek narima-narima teu. Ieu mah hanya membuka hatiku bahwa I love you. Masya Allah. Haram. Sebenarnya macak si Neng teh atuh abdi ge nungguan ucapan kakak. Berbulan-bulan bertahun-tahun mau bae can dinyatakeun mah tuh Neng ge sarua bae. Ternyata horenganan cinta Neng mah ka Akang lebih daripada cinta Akang. Boh. Budak paharajas. Neng mantap kuru ge mikiran kakak bae ieu teh penting teu daek sareberang teu daek dahar eueuh deui nu kadadeukeun iwal ti kakak bae masyaallah cek badanana abdi ge sami bae eta lain kunana di mah dicaritakeun beungeut coba ge beungeut lagi herang marah mai heheotan sorangan kakeprok sorangan nyanyi sorangan babaturan lagi bingung babaturan jadi kieu ye di kunaon sih budak ye sisterian sorangan nek naon ge ujlah ajle bae masyaallah sapoe dua poe tilu poe ditanya sia kunaon sih bangona beringas amat bangona ieu bunga amat aya naon tadele cinta telah terbalas ada banget ya Allah ya Rabb nah iya jelema dagang hasil bunga hate karena banget anu jadi ukuran nu mantak aya sinar beureum sinar koneng sinar biru sinar hejo sinar dan lain-lain sebagainya di ilmu thariqah bakal kadeule murid anu ngalaksanakeun aturan-aturan doktrin ti guru sinarna bakal kadeule wayah naik apa henteuna dideuleu tina sinar wajah sebab naon sebab jana teh loba susumputan di hareupeun guru teh men ucing-ucingan okot jelema nu nyandung mah moal eureun men ucing-ucingan ngan buntutan doang engke bebeja ka kaler padahal ka kidul bebeja ka kulon padahal kawetan salilana jelema nu nyandung mah main ucing-ucingan jeung Allah sia ucing-ucingan jeung manusia bisa jeung Allah sia ucing-ucingan jeung guru thariqah ge sarua bae leuwih nyahoeun manehna nama ucing-ucingan saya jeung guru thariqah heuh masalah ngan moal naik-naik bahkan turun nyahoeun di mana nyahoeun Allah mere neuleus sinar nu aya dina wajahna tata dina geus mulai rada marah mae wari turun deui malah hideung wari mah kok jadi hideung ieu budak iya beungeut kadeule urang boga anak teh bisa ditanya bae nyaho bae urang beda jeung nu sok seuseurean teh tuh aya anak kajipen di maseurina eueuh jelema ge seuri bae terus bae ieu balai kadeule urang anak urang oh boga masalah ieu tah fatukwa biha jibahu kunaon ieu nu disebutkeun junubuhum cangkeng jelema sugih mah biasana kapan lamun diuk teh hayang jeung sugih deui jelema aya mah biasana ngariung teh hayang jeung jelema aya deui ketika jelema sugih jelema aya pejabat lamun di deukeutan ku jelema miskin nyana ngageser anu paheulana ngageser adalah cangkengna sebab naon sebab make baju anu rapih anu bagus anu mahal embung katoel kudu susah cangkeng masyaallah karim mantak dinyatakeun dina Al-Qur'an fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum kadang-kadang indit kan aya jelema sugih bajuna ge mahal parfumna ge sat-sat seungitna ambalaya pan ai parfum nang meuli di mingguan mah masyaallah kan dipake ku nyana enak aya teu jahon nya ge merek naon bukan kalau meuli bejakna sabaraha teh ngahutang malah mah dipake aku mau panas-panas poe mah beda. Nah, nyana keur diuk sorangan, aya nu susah. Datang ka dina kagigireunana embung katoel indit. Nu ngajakan indit teh kolbu nu ti heula berangkat cangkengna sebab bajuna beusi katoel. Ya Allah, ya Rabb. Sok gara-gara.
geser deh embung katoel kuno susah mah komo kadelna Rudin mah Masya Allah itu mah ingat kakek Abu Bakar Shibli deh bae waktu manehanana ti Mesir dekat Jidah ti Mesir dekat Jidah begitu ti Mesir dekat Jidah naik kapal pakaiana Rudin kan Abu Bakar Shibli berudin teh lain lalagaan Rudin tapi aya hiji jelema ningali lain sembarangan jelema saha ieu teuteup rada beda asana kajen kuku mage wali cek jelema nyana Rudin di kapal kebenaran rame aya nu kaleungitan emas bos jeung perhiasan mutiara dina kantong anu katuduh eta jelema Rudin mah kos kitu bae katuduh bae jelema Rudin mah katuduh bae. Nah, lantaran manehanana dek ditewak, sanggeus ditewak dek dipeupeuh kuno tadi teh takut kayak ulah main satuduh-tuduhna. Emang aya naon mun cak urang? Kieu. Bapak di mana? Abi di Baghdad cepana. Dek ka mana ieu? Abi dek ka Jidah, dek ka Mekah. Emang aya naon? Ieu. Bos ye, leungit tas. Di tasna aya emasan jeung aya mutiaraan. Aju. Ieu leungit nu dituduh anjeun. Masya Allah ceknya atuh kalau henteu teu bisa cek nu sejen eueuh deui jelema pangsusana jeung pangrudina ieu biasana nu susah jeung Nurudin ieu nu sok malik tapi anjeun teu iya atuh teu kula mangan sakieu henteu mau duit mau ongkos ge henteu kula mau tas henteu atuh nu aya bae di awak mun kula bener-bener malik atuh eueuh lamun henteu atuh banyak kula teu mau naon tatap ieu langsung nyana kasisi setelah kasisi nyana ngangkat leungeun deuleu langit terus tungkul deui kana telta cai tanggah deui ka langit tungkul deui mulai daratang lauk ditonton ku kabehan ku hari sing alhajrot lauk teh mawa mutiara kabeh dina sungutna jeung mawa emas mawa mutiara kabeh jeung mawa emas cokotan kumaha cet Mus loba sakieu mana tadi nu leungitna cukup henteu sakieu teu kicep-kicep nya kieu bae wabehan kitu kicep-kicep dah dibalangkeun tah cek manehna jadi ngaluncat nya kana laut leumpang di luhur laut plak sa eueuh wabeh jelema di kapal kaget saha eta jelema istimewa amat nah ieulah keistimewaan Abu Bakar Shibli datanglah ke Jidah, sanggeus datang ke Jidah terus ke Mekah. Datang ke Mekah, manehanana kapanggih jeung sababaraha jelema nu dongeng eta teh kacaritakeun ka Mekah. Ditanyakeun, Abu Bakar kok bisa kos kitu kunaon? Jelema kabeh ge bisa kos kitu asal ulah hayang. Asal ulah hayang, ieu nu mawa ngahalangan teh hayang. Hayang teh bahaya, ulah hayang. Wow. Jelema loba nu marere emas, marere nanaon. Embung Abu Bakar teh embung lantaran tenar di barere bae embung. Hajina Mbak diteundeun bae di dinya aya. Selesai nyana dek balik langsung ngagalitaneuh. Sanggeus digali dek dikadinya kan cek pemikirannya lamun digali mah ieu dikubur bakal ditareangan ku jelema. Moalah gebem di mana manggih kali akhirnya balik ke Baghdad di Baghdad dibalang-balangkeun ku nyana ka Sungai Tigris kaduluan ku masyarakat kabeh aya nu wanita kiai mama atuh mending bagikeun bae ka masyarakat daripada dialung-alungkeun ka kali nya mama ge atuh pan teu mama teh kieu baheula nu ngahalangan wusul ilallah teh emas jeung mutiara ku ari lamun dibagikeun nyana mapan eta masih jauh ka Allah mun dibere ieu tuh leuwih jauh sarua jeung mere racun mama nu mantap balik dibalang-balangkeun bae abeh jana ulah resep sakumaha ulah resepna mama oh ai kitu ona makanan geus balangkeun bae daripada jadi racun di dahar jadi racun geus dibalangkeun ka sungai kabeh kabeh tenang salat ngeunaheun cekna teu bogana naon urang mah beda lamun bogana naon ngeunaheun bohong eta bohong sabenerna cenah nu mantak dagang ge supaya ngeunaheun we cenah salat bol sero oh
Masya Allah no wa zuhuruhum jeung tonggong nu mantak dibahasakeun tonggong lantaran jelema teh di mana-mana geus bogana naon eta teh jadi kebanggaan ai bangga teh biasana tulak cangkeng teh ayana ditonggong dicangkeng jeung bebeleberan teh kumaha kekuatan tonggongna jadi kebanggaan tonggong teh sebab jadi kekuatan nu mentak dijelaskeun dina Al-Qur'an padahal mah lain nu tilu ieu sakabeh awak disiksa ngan nutilu iyalah nu jadi pokok fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhur awakna abeh mahi si simpenan jan bari diomongkeun hadza ma kanaztum li anfusikum ieu kuno simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh maka nastum harta anukum maneh disimpen lian pusikum jang kepentingan maneh waktu di dunia duit disimpen jang maneh waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia besi disimpen jang kepentingan maneh berbagai harta-harta jang kepentingan maneh tidak pernah mentolerir urusan-urusan agama zakat teh dikaluarkeun ku maneh hak-hak fakir miskin tadi keluarkan ku maneh aya sekitarnya syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren bangsa teu pernah ditolerir ku maneh nah iyalah hada siksa ieu maka nastum li anfusikum warima kadoku sop icip-icip ku maneh ma kuntum taknizun ayo siksa babales anu baheula ku maneh disimpenan tah wari babales Masya Allah Inggris orang gini ayat Inggris anu dimimitian nama kuruban jeung kurohi pendeta jeung ku Yahudi eta mah namakan geus jelas lantaran kufar wa yasuduna an sabilillah teh geus jelas tapi horenganan mukminin geus sarua karakterna mah sarua jeung Yahudi jeung Nasrani dina pada ngumpulkeun harta cinta harta anu bahkan wala yunfikunha fi sabilillah nah ieu kabehan teu saha simpenan harta di dunia anu disimpen jang kepentingan dirina teu pernah mentolerir ka sekitarna leuwih zakatna teu pernah iyalah fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum pazuku ma kuntum taknizun sak rasakeun ku anjeun harta simpenan nu kuar jadi siksa yeuh babalesna Masya Allah untuk sing hade urang tani hasil tanina hitung di mana nisab kaluarkeun zakatna jeung diniatan ulah jang kepentingan pribadi kitu kene urang dagang di mana-mana tijara urang geus disop kaluarkeun zakatna jeung ulah niat jang babanda jang pribadi engke ku Gusti Allah bakal dicoba urang jadi kiai urang jadi pedagang urang jadi petani aya harta di imah urang engke ke bakal ngalabring nu menta-menta nangageurakeun saha nangageurakeun Allah sebagai hadiah ti Gusti Allah namun urang mah persaban keneh bae komo si eta mah bedakeun ka pamajikanna eueuh kitu ka haji heuh nya ngabohongnya teu mere ngan sabaraha tikal coba hayu ye Masya Allah boro-boro batur anakna ge minta modal kunyana dicarekan neangan sia modal sorangan abah ge bae teu dimodalan ye aya hayang sugih neangan sorangan anakna ge nyeri hate bedak imah bapakku diteluh kos ge iya ulah boga niatan jang sorangan ieu tah hadza ma kanastum li anfusikum ieu siksa teh ternyata harta anu kumaneh disimpen jang kepentingan maneh baheula waktu di dunia wari ieu teh anu nyiksa maneh harta maneh kabelah dia nama ditafsiran ku kabehan ku ahli tasawuf
ieu baju anu ngagarantung nu teu pernah dipake datang ke pae urang teu pernah dibikeun engke bakal jadi istrikaan. Eta samping-samping anu numpuk teu pernah dipake kurang teh. Nah ieu simpenan sekali-sekali doang dipakena teh hajatan dan lain sebagainya. Iya bakal dibentukeun istrika diistrikakeun. Dan lain-lain sebagainya. Iya sing hade. Terutama kaum Hawa. Awewe mah geus pohara jasa anu ngaran sempak aya meureun sakintaleun mah. Anu ngaran eta teh anu parang ditutup ieu naon ngaranna? Naon ngaranna? Sia mah nyaho bae, jauh kaulinan sia meureunana. Aing mah bahan embung nyebutkeun sebenarnya mah aing ge nyaho. Tapi kaulinan sia nu ngomong tah. Allah doaku. Ambalayah nu ngaran jilbab, nu ngaran tiung, nu ngaran samping, nu ngaran baju. Anu henteu diputer sabulan sakali acan baca ayat ieu hadza tah ieu androk hadza tah ieu kutang hadza tah ieu jilbab makana stop anu kumaneh disimpen baheula tilok dipake dian pusikeun jang kepentingan maneh istrikakeun ge mangkana ngaji pendimal jasna loba atuh geus sedeng ieu mah istrika ku jas bae ge geus apa namanya ngaluntung tinggal ngaluntung. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Masyaallah karim. Geus kulantaran urang mah tuh meureun nu mere. Kadang-kadang meureunana nu kudu dibeli-beli. Oh masalah. Dek dipake dek henteu. Nah kadituna dibagikeun, bagikeun. Ulah boga niatan li anfusikum masalah. Sanajan aya keneh di dieu teh aya 10 keneh, aya 20 keneh. Kok aya keneh? Lain jang aing jang bagikeun engke nu mana nu pantes dibere. Tuh masalah teh mah kos kitu mah. Nah, kulata sia. Disetrum sia ke. Nah, aing bebeja ka malaikat ge. Zabaniah tah panggeulana setrum habak. Renungkeun ku urang hayang salamet komo urang geus kolot. Urang hayang salamet kade. Ulah jadi simpenan hanya teu sabaraha, hanas teu sabaraha, tapi di akhirat urang digosok di istrika. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum jelas ayatna. Jelema nu cinta harta, dongeng loba jasa, anu mencintai harta di kalangan toriko loba jasa ngan kulantaran jamna geus lewat seprapat. Wallahu a'lam bishawab.